Wilujeng enjing pamirsa, di dia dipikeun ngabagikan anjing enjing iya. Sareng abdi Keisha salaku pambawa acara dina program Klepin TV. Ngebahas warta aktual sareng dipercaya. Kanggo info nu terakhir simkuring sapara kanca parantos nyambung sareng rekan-rekan di dinya. Wilujeng enjing adinda. Kumaha kaayaan SMA Negeri 6 Depok ayeuna? Oke, teman-teman, Keisha, Wilujeng enjing pamirsa abdi ngalakonan langsung di SMA Negeri 6 Depok. Palatina kalakuan mani anu panjang dinten Salasa 21 Mei 2024. Langsung publik di Sobat Lokos Indonesia. Di katifu kuring aya korban sareng, saksi anu ningali sareng ngalakonan kagiatan sababaraha dinten katukang punten tarikna Abdi Hanif, Abdi Adel. kumaha kronologis kejadian malih sababaraha poe katukang. Kronologinya kuring jeung Aryo keur ngobrol ujuk-ujuk Keisha nontarowok maling HP. Kuring jeung Aryo langsung nyamperkan kasih maling. Sahabat Keisha teriak dipaling, HP non dipaling. Abdi jeung Hanif jeung Keisha nyusulna maling eta, kuring malingna langsung diamankan. Oke, teman-teman, kalau informasi anu di saya gituan, para saksi sahari korban. Oke, eta anu tiasa seorang laporkan di TKP sari abdi ada dari Gusti Ajahna di studio. Hatur nuhun Adinda, sakitu laporan pamirsa di Adinda nutup acara simkuring dina waktos ieu. Abdi Keisha salaku pambawa acara pamit sareng ningali anjeun engke. Hatur nuhun.